Lenyepan iya dunya geus mere ciciren rejeng tangara manusia hirup teh telilat bontong numpuk dosa ayeuna nerekat sadunya sasalad nuka telah na corona ieu teh pepeling ieu teh panggeuing masing geura eling manusia gara-gara eureunaan lampah dosa nipu maling maksiat rejeng reka berdaya hewa kasasama geus teu sieun dosa merga sapa pada jalma manusia geraragap masing-masing sanubari pamimpin rejeng rahayat kudu ngahiji munnya ka negeri munnya ka bumi tumut parentah ilahi masing welas asih kasasama ya ka alam tong digunasika tada teuing mun pangeran murka ngenda-genda dunya manusia anjeun geura sadar anjeun geura tobat tong sok ngumbar nafsu bisi hirupna kalangsung sameme sakarat raga nyawa pegat mangsa nyorang ka akhirat corona ieu teh panggeuing tinu maha kawasa sangkan urang hirup teh bener munggu agama sabab jaga urang lian bilatungan oge bakal balitungan corona ieu teh panggeuing tinu maha kawasa yen hirup teh tong ngarasa sombong jeung jumawa adiguna ngarasa dikjaya poho ka Allah Ta'ala